Halo guys, kedatangan servisan kemprang, ganti kemprang, kagungan kamanggi, si ganteng membahannya, kurang eksekusi. Mumpung atos saya kulitnya ganteng biasa diantosan dipasang di pinggir, dan suh aja nama, kayong badi di anjing sahur nate. Pemancing saweran guys. Oke, disimpan deh ke tempatnya. Padahal saya kayaknya daya luka dah. Tuh, yos pancaan gue lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sabelah rarawat ya. Kulitnya mah halus terus makawat ya. Waduh, ngalasor oge. Mantap lah. Ini enggak besocok aya ngaranna pas bagian tertentu. Teu geuning di kanyan teh nyelap tina wengku nu kana. Kadang-kadang diminyakan, heeh, diminyakan. Teu naon make trik dah. Karena itu tanaga mah wah empuh mah besok gitu. Heeh. Orang biasa maknya hajar eta nu teu ngebesot mah horor kabeh pangeunang. kadang-kadang tukang kuatin bener sampai satu ton. Kayak tukang pites mah dilemur gitu kita senang ngebesotan. Kamu tukang bangunan, Oh, tukang bangunan, tukang fitness tapi anger beda tri. Beda tri. Tukang manggul beas belum tentu paham dina ngebesot. Tah, lamun misalkeun di poe wae, eta kumaha mun di poe. Di poe wae nya. Alus jang kenang musuh ti sai bodel kenang alus geus aja lima. Lah goreng jadi regas kana kulit kulung sok aya heula. Kulit regas barulah sisina. Garing deui. Aya lain di poe teh lamun kulitna tuh tiis suub. Atawa kahujanan. Nah, kalau anu kahujanan tong di poe ukur di poe. Ali-ali kaluhurkeun kabeh. Kabeh nih. Poekeun. Segarina antep. Sapoe pun kudu aya alus mah. Baru we besotan. Tapi eta minyakna wangkuna minyakan deui. Cocolan we make obengenin kana jero wangkuna handap ieu. Supaya kadieuna. Biasana kan lamun anu kahujanan ieu sok rapet kulitkeun jadi baseuh. Rapet kayak teh kulitnya ieu hese di besotan ke pemain. Duh, halus rapet jadi ieu. Tinggal kemprang jadi paeh ngorok. Tak eta. Jadi arti di poe teh bener. Lain di poe lamun perawatan dihearkeun. Jadi si di poe na teh ulah tina sinar matahari langsung tina ieuhna. Lamun ieu panon poe urang mah tina ieuhna. Gitu. Eta dihearkeun. Halus kulit teh jadi ngakawat. Lamun tina sinar matahari langsung mah waduh. Regas kulit. Supaya ka
kahanetan Oh. sikuan. Salah kahanetan. Tapi arah lewat alih-alih mun di teu dikalutin kana naon? Sebenarnya mah ai kenang geus alus mah nya ulah hentepkeun kayak gitu. Kaluhur ka handap ali-ali teh engke teh kemprang jadi hamur gitu. Iya. Tarik ulur. Hal-hal kecil saja gitu kan orang mah geus sababaraha kali nangani kasus gitu. Tiap geus dipoe ali-ali kaitun kaluhur. Eta teh nyieun lamun teh mah engke teh pas kaluhur ka handap dimalikeun ka posisi semula jadi turun nawang teh jadi mineng. Nyen rentang kena teh nu sering ancur teh kasusna teh pas liang rarawat. Iya. Soek di jero. Eta ada perawatan tenang sabenerna mah. Tenang geus alus. Sabenerna mah teu kudu diropea. Lain nyarek di poe, lain nyarek di kumaha-kumaha. Nya begal kenang geus alus naon deui atuh? Kali fokus saweran. Ngan tips anu paling alus, nyimpen kenang ulah di ruangan anu tiis. Tinu aya keluar asup udara. Ulang. Teu ulah tinu tiis, nyimpenna tinu aya keluar asup udara ibaratkeun pas lawang pantau. Di kamar, di kamar. Eta di kamar mah tiis atuh. Kamu deket WC mah. Tadi mah ina jandelana ageun mah. Tapi nya beda cerita lamun ventilasina Badan. hirup hirup karasa eta beda. Lima badan. Nyimpen kenang di jero tas oge atau direkomendasikeun teu naon disimpen di tas ngan saretingna buka Buka. minimal 30%. Buka ame aya udara asup jadi si kulit teh teu ngekep roti kumaha we dikekep terus bulukan. Bukan. Sedangkan kan ieu kulit teu make zat kimia murni. Lamun urang geus paham naon Teori. teori perawatan, tahap-tahapna sebenarnya mah teu ribet sih geus jadi hal anu biasa. Da kenang geus alus mah sebenarnya mah teu kudu dikumat-kumat simpan di tempat anu ieu insyaallah mau aya perubahan buat tina sorang. Gitu. Contohna mah eta tina gedug. Ta anu paling galak kanu kenal tinu ruangan ber-AC. Akan gedung ngatung parah tah. Ber-AC mah moal aya naon istilah jagongeuna gedung tempel terus di ruangan AC we ngatung tah. Pang hese-hesena obatna. Pasti anu awal mah nih nah gedung gede ngatung padahal eta bawaan AC. Keluar we tina ruangan AC. Moal sampikeun ka kitu. Nya moal sampikeun ka ngatung. Balik deui we ka posisi genah siga mimiti. Kadang-kadang pun di panggung gitu lah, di panggung. Panggung kayak panas nya eta mah memang karakter kulit anu nya kitu dinu pagawean kadang-kadang serutan nu teu rasa walaupun logor. Babari ngatung da gedung cicing maneuh mah stabil. Aya naik tuning saeutiknya wajar ibaratkeun salama diketik bisa hipu deui mah. Kadang-kadang caya lah. Iya, teu naon caian oge. Da loba cara ngipuan gedung mah. Anu ulah sote naon pas di panggung komo di mutapanon poe ngatungna berlebihan. Pisan anu nyieun hese kurang di akalan gitu deui. Eta hese eta mah nya kudu dibenerkeun sabenerna mah ngaririkuh anjeun. Panjang kali nanti. Tetep lebar mah. Oke, ini sikon pas beak di besot. Panjang teuing ngewa itu teh panjang teuing rarawat teh mempersulit urang ketika deuk ngabesot berikutna. Iya. Ugal-ugil tina bongkar pasang tali sesa-sesana. Ah, beres. Kontog aman.
para tinggal besot. Oh, nya parenting besok kudu boga tuh. Namanya tukang kenal. Anu kudu boga tadi parenting nya jelas parenting besok jeung kelengkapanna bangsa naon kampak palu konde pan Aya kalau konde mah. kudu boga. Besot ieu mah. Sudah dek-dekna teh Pak. Kalau beda liang. Beda liang. Heeh. Kadang-kadang sempurna beda liang. Jemet nih rawat geus lada kieu. Beurus tah. Apa yang boleh itu sama. Baru gitu. Leung beureum ieu nepi ka cenang ieu atuh tuman. Cenang lawan rawat geus seukeut kieu. Halus kana kualitas, kana pemeliharaanna nya lamun urang teu apal trik beureuh. Aya kelaksonan nya rarawat kieu mah. Tuh. Enggak. Lain ya besotan kenang kieu. Sungguh ya. Sungguh asli. Tanaga bedas ngan kanyut kumonokan jeung meotan. Kenor panjang sorananya beda jeung tadi eungap aya panjang heang sentuhan dibenerkeun oh benyol ya guys karek anyar masang yeuh. Dia mah acan kebesotan anyar masak.
Ah. Yo guys. Anyar masang yo macan kebesot. Karek naikkeun kulit. Panjang beda jeung nu tadinya. Ah, jangan bisa. Mantap heula. Tujuan urang kan ieu nyasar ngaretakeun nurunkeun uang ku kemprang. Mantraps. Tah ieu di posisi ali-ali nu jangkung sabelah sanes dihajar. Tujuanna supaya merik uangku nu rata, lamun dia diturunkeun kena jadi ngadek nu kayak ieu ieu. Ieu soalna. Jauh jeung nu tadinya. Jauh bisa. Ieu kemprang lingkaranna 18, jangkungna teh 63an. Gedug 28 ieu suanten. Diantosan kudu gaduhna ge dicanak bade nabuh ending saurna.